Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waraya UPC urang pakedolan Ganjur. Selamat berjumpa kembali udah petang deui dan mudah sudahan nuju saya palaupnya. Ini panang bayungan Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Perbaikan jembatan Batu Iyuh karena kan 2 hari yang lalu tali selingnya putus. Ini sedang penggalian pondasi. Itu baraya ngagali maksudnya kanggo kin tali selingna dikaitkan di kadipan langsung dikubur gitu maksudnya di pagahan di padihan dia Ustaz aktif. tali seling nu kamari putus. Oh Bapak Pemerintahan Arah Raya iya kemari insidennya baraya aya hiji jalmi ngalangkung kapalihan dia sekitar tabu salah tengah salapanan nungi. Nah gitu anjeunna terprosok di dia tanapi ngagurawi lah istilahna karena kan tali selingna nyata putus teh. Kan alhamdulillah gitu, alhamdulillahnya anjeunna salamet, motorna oge salamet gitu. Dan dengan ka enyeungnakeun ku sadayana masyarakat tapi warga sebagian gitu maksudnya. Ya di dangdosan deui jamatanana. Tali selingna ditarik deui nganggo takel. Di asalkeun deui eta ieu nuju ditarik. Alhamdulillah para warga antusiasnya anu ngiring kerja bakti atau napi mantosan karena berjalan ieu perbaikan atau napi ngadang dosen jambatan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baraya aya insiden deui anu teu dipikaharepnya. Itu ieu tali selingna jadi tina klemanana lesot deui kenor. Jadi ngenoran deui. Gitu dua jalmi murah kapalihan handap hadena alhamdulillah kitu teu kana cai nu ageung nanya. Cai nuju ageung itu palihan handap teh baraya. Nujunya pengan tihang awi kacana ku eta tihang itunya sabara jalmi anu teu gurawil termasuk eta jalmi anu 2 murah kapalihan wahangana ka handap tapi alhamdulillah berkah selamatnya Putus deui talina. Mudah-mudahan lah dugi ka atos yang saya mudah-mudahan teu aya hal nu dipikaharep deui nya baraya. Tu caina nuju ageung di palihan handap teh baraya teh. Karena kan ayeuna nuju musim penghujan. Caina ageung deui. Oh. Jikana langkung ti parah ti awal ya. Tu caina ageung nana baraya. Aku berage. Sanes meuning wae nu palid nu langkung ti meuning ge palid. Alhamdulillah bagus. Tina di luhur tuh takalna tuh. Ruas kareureunnakeun. Ruas kareureunnakeun baraya. Baraya itu ditarik deui anu kesekian kalina mungkin anu kadua kalina nya tina insiden anu ti payun mah ditarik deui ya di klemna dipagahan deui anu nganceng ada temen warikan kana tari kawat bajana kawat seling bajana jadi logor nggak jadi ngaburusut dari logor gitu baraya peryogi ka uninga
perlu diketahui bahwa jalan ini adalah akses jalan yang menyambungkan antawis jalur atau napi jalan Kampung Sukalaksana ke Cilemeta barayanya. Enten upami ieu putus mah susah. Putus we antara eta kampung teh teu tiasa ngalangkung kantenan upami caina ageng, upami caina alit tangtos berlungsur ka dinya. Parehan caina. Ayo nuju diusahakeun deui awina bade dieukeun deui. Tah antawis awi ieu tihang di aya tihang 2 awi tadina baraya pan. Anu hiji mah masih dihanap di ditu dina cai. Tah eta teh nuju dicarepengan. Nya anu insiden nu tadi murag tuh awina dihanap aya itu tuh. Malang. Tah muragna kapalihan dinya baraya nuju dicepengan ieu tah nangeui jamatanana selingna ngenoran gitu. Atuh kacana ku awi ngagubrak itu hadena gitu alhamdulillah teu ka palih dieu pembeli dia mah caina ageng belah tuh caina palih dia mah ageng. Ya. Hadena teh kana itu kana jurun itu na tuh. Tah kadinya kanu dicanak eta kadinya. Adena teh tahu eta. Janten tadinya ngagubrak dua anak menuju nyepengan awi eta di luhur na batu ta anu didampal ku eta kuno nganggo topi bodas gubrak kapalihan dinya saurang di dieu teh juga gurawilan kieu tah persis di dinya gurawil dengan eta mah sapatu nu lapurna sapatu lapur duanana cenah eta alhamdulillah nya itu badan mah alhamdulillah sareng sanesna ngan sapatu nu lapur. Wengi Ahad sekitar jam sabarahan teh? Mana? Kajantanana sekitar jam sabarahan. Salapan ini. Kayaknya lira nya. Ya udah begitu kayak dari selama orang saat Oh, kadia wih deui. ini kali itu abdi dari stadion baru. Ngodoyak mereka ditu nya. Jalan kan mapai jalan paling dia. Bisa motor jadi itu motor asal cuma cabek gitu namanya kalau motor jam berapa dia akhirnya beneran Sih orang mah. ngerolok gitu kan gitu kan motor batu ini aku udah proyek esel ya di motor yang kesana mau mah hari pikiran kita rela bingung Langsung diangkat nih. Jujur anak kalian pertama itu cuma untuk saja
salut. Hese masuk. Baru kudu dibuka heula. Kudu ka tukun. Iya maksudnya jadi kan hari teh mau nyepet sabelah geura. Sok teknik mah Dikieun. Ah, gitu. Nah, gitu. Nah. Gitu. Jadi kayak di dana mahan deh, oke bisa remnya sama kayak masuk. Aya dua, itu dipakai dua dan dua mah mah bisa ngabuat poin nyesa. kecuali muka heula anu di luar itu tuh kira-kira kenor muka heula sementara gitu maksudnya. Tuh, bisa. Anu tadi dipakai anu belah ditu aja. Nah, bisa mah tuker nginjem itu dua. Ya urang eta urang. Ya. Baraya urang pakedolan Cianjur, hatur nuhun kasadayananya anu parantos nongton. Kalayan pidoan aya mudah-mudahan berkah salamet teu ngawitan di damelan oge dugi karengesna mudah-mudahan teu hal-hal anu teu pikarep kalayan saya deui di jembatannya tiasa nyambung deui, tiasa dianggodi aktivitas ku para warga. Sekali dihatur nuhun anu parantos ngiring gitunya nonton. Kalian mudah-mudahan sanes waktu tiasa ditepangkeun di urangnya. Hatur nuhun, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.